ting. Sahur, semujurna sahur. Nay. Euy. Sahur. Nya mau ditibrak pisan. Nay. Sahur. Euy. Sahur. Masalah tibrak-tibrak teuing. Udah bayar dia tuh apa? Sahur. Sahur kakak aku ke jam 1 apa? Apaan meh kaburu masak? Ya abah, ai sahur mending maju ke akhir, amit lapar, engke we. Engke kumaha? Engke geus jam 4 kita, telah setengah 4. Ami engke orang tuluy ke pasar. Banyak kieu tuh. Engke we. Nya tunam sare deui. Astagfirullah. Bulan puasa, namanya di luar dulu ah. Ini ulah kudu dina kursi. Ini ulah kudu bulan puasa meni sare teh kudu na kursi bae. Bang bisi kaberangan. Kudu ka akhir. Dari itu. Puasa ya kemek. Bah ya, nyaring. Sahur, Pak. Naon mah? Ye. Sahur, Pak. Ada manten. Naon? Sahur. Ya, Pak. Nyaring. Naon di? Sahur ada manten. Penting keneh. Penting kumaha ke suku. Ada manten. Sahur mah alus engke. Alus ka akhir. Penting teuing. Iya, Pak. Sahur lah. Ada manten. Ada manten dia. Sahur mah alus ka akhir ulah penting teuing. Nah, tadi mah ke subuh. Pak. Ini. Ya. Gawat sahur, Pak. Puasa lin. Puasa tuh. Atuh gawat sahur. Pak. Iya, Pak. Dah, kalau mau ke sanggup lah. Sumpun. Bah. Bah ya. Sahur bah ya. Geus pangokeun sangu. Ya, Bah. Sok lah sahur bah ya. Bisi kaberangan. Ya tenan tuh ya lulung keneh. Sok tau kuat. Yang meneng geus deh. Geus urang batur ke arang geus kabeh. Indung maneh. Geus sing mah geus ka pasar malahan. Indit. Naon ieu? Tah, jeung lauk. Gitu. Bah. Nah, ini sahur alus di akhir cenah. Kapan maksudna mah kieu? Alus di akhir teh lain naon? Kapan meh teu sagala ting dipurak? Ke lamun ayeuna sahur awal teuing, kapan teh kaburu lapar. Lah, ngaji gara-gara ka ditu. Nah, apa? Pokoknya mah kitu we. Ai sahur mah alus ka akhir. Gitu. Ai sahur mah. Ya, Pak. Nah, ini kudu puasa deh. Kudu pisan puasa deh mun teu kumaha deh. Bet wajib. Puasa mah geuning sateueuh ka nyaho ai puasa mah wajib kudu. Kunaon pang dikudukeun. Kitu heulanan mah nu intina mah ameh jalma anu bangsa jalma aya kitu teh. Jalma beunghar teh bisa ngarasakeun ka jalma teu boga tak ieu lapar teh ripuh kitu ameh hirupna teh bisa berbagi. Intina mah kadinya kitu nahan lapar teh. Ya, Pak. Nah, ini atuh bukaan meni kudu bedungnya. Kudu nungguan adan gitu nih. Pada masuk geus laparan buka we. Kapan adan maghrib, Ceng? Kapan adan teh loba, Pak. Wakorkeun adan. Atuh kapan tah ti subuh nepi ka maghrib gitu. Jadi puasa tepan intina malih nahan lapar unggul, nahan nafsu segala rupa gitu. Lain padu nahan lapar gitu naon geuning ya.
Oh, kapan beak sesa, Pak? Gusti Isnin Atuh kapan lagi tadi? gitu. Ya, Pak. Eta non ambek sih jadi batapan teu dahar. Apaan cek urang yang lain nahan lapar unggul ceng. Kapan teu dahar, Pak? Mana sih mending kena mas santren kerjit mana? Kita tanya, Nyambung si buduk masa tuh tanyakan ke indung mana? Bener gak? Nyakan nggak ke indung mana? Yup. Adan, Pak. Waduh, adan. Oh, adan. Ah, Adan, Pak. maneh udah ngomong baik lah, ngajakan deh bro segala. Kapan cek abah jalan halus kena akhir geus akhir. Lain akhir tuh udah emang kalah bahasan aceng kalau kata sahur aing ah. Aduh, wae mulu pertanyaan.